di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dapat ya geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema anu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadengekeun nyana nu teu talar ngadengekeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran. Lanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Ku Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamerti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul fi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh tuh aya nanti pamarentah kacau balau negara ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada deuk jadi DPR baheula mah di tanggal kayu teh kuntianak kuari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jata mah kuntianak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kahujanan kaanginan make udang-udang deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan masalah sih jeung nya aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lendek naon dengan duit kitu ulah loba omong cenah ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja teger gitu tuh budak. Nah ieu ganti soleh teh luar biasa terus baekeun kumpulan sakumaha kamari di jalan Iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi Shalih kade ieu onta teh kudu dijaga diantep sadaekna nyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat jang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Shalih cek Kangjeng Nabi Shalih lamun diganggu awas fayakhudhukum mazabun alim
bakal kedatangan siksa kade cek Kangjeng Nabi Saleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan Malki. Maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang ka kaula bogo ka kaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh. Lantaran bogo atuh siap bae ulah ningga karak ngabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah. Lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere ameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Saleh. Bahkan Kangjeng Nabi Saleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu geus sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undangan ti Saleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara. Digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahan sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud. Lantaran Kangjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi Saleh perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu geus santer Nabi Salehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titila sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi Saleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi Saleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kuku mah ge iman bae. Bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon gos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kangjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kabit langsung tublas. Kenci ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat. Sampai lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung, lompat ke batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ke jero. Sanggeus asup ke jero nutup deh. Asup ke jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal kaluar hewan ti batu eta
di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatangga nyokot Quran teu aya rame bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema anu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh dititah maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu gitu teh nu talar bangsa kula tu birbil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wasbana illa alladziina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ngacak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah karim ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud temarencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siak cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun ayo ingkut kabinal mursalin mun bareh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cekang yang Nabi Isa cekang yang Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka tilu poe deui bakal datang siksa Saleh lalu bawa mong kuari bae kuari jatah tilu poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cekang yang Nabi Saleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka tilu poe lamun teu aya perubahan tilu poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cak kaula deuk dikumahakeun
Nabi Shaleh dina 3 poe tengke urang dulu perkembangan anak isukan isparat ujuhum bakal kararoneng wajah deleba isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal berem poean katilu apil yaumil salis iswadat hidung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delegan ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng henteu beungeut kami dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Shaleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan wahai Shaleh mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar di dieu dik disiksa cek Gusti Allah ku aing bakawarah ye manusia kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina didinya eureun di Palestina cicing lamun geus datang ka Ramlah Palestina mane berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe 2 poe berangkat ke Suriah Kangjeng Nabi Shaleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang maka kaula dek ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kade wah jelema nu iman bebeh nuturkeun Kangjeng Nabi Shaleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh tah aya Qobah 3 nagara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Shaleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamanana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal tapi mah dek disiksa leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami nek berangkat aya sabodo atuh dek berangkatna kami nadahan di dieu siksa yang nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh ku aing gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Shaleh ka Palestina lempang didinya ke Palestina teh jadi deket sanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman matu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia koneng emang aing koneng koneng ngaca tuh itu koneng ieu karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya ekos karari mah aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Shaleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Shaleh na kan geus indit jeung nu iman masyaallah poe
yang kedua bareng kulit manusia sini tunjuk siapa bareng rame di negara Petra terame hari tadi orang bareng kieu teh pan meureunan cek si soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karone ngaju bareng ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda bola waka iman atuh tunggu sapoe deui cek soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh kurang solehna bakal dibunuh kurang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba diatur urang lah sapira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah kana iman bener Datuk iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah KBG ta masyarakat ieu bener kajian hukum ge soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha tuh ieu urang siap apa disiksa apa iman mah ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi soleh mah urang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ayo geus kieu ieu urang lah coba hayang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tak hidung jekung bedug damah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ombelah ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah brodadadadad das galedeg sing cilegar teh lup kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh numantak fa'akhazat umur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum Samud patu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di ditu gempa Kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta
lantaran gempa kan dirinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema dirinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur kana brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teu diangkat anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan didinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teu diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu ngaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim iyalah fa akhadhat umur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belah ka kiri non gitu ka utara didinya ka Panaya Madain nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa akhadhat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak ledek minas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegerna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeunana cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyatna ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae tete suara kos gitu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti deuk disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut deuk ka saha muntayang wae kabeh
Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Saleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti penting hudang mandi kacai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pamalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil ledes mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae kunyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang ada yang nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu teu di luhur miliaran oke nya sakjana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Saleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara hicing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Saleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir itu mah negara kuno tembel induk kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae tot Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Saleh balik deui umat di
diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Shaleh urang dele coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya nu ngagoler aya nu nangkarat aya nu nangkup aya anu diuk aya nu keur macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Saleh ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi Saleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Saleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang tersep karena nasihat-nasihat akibatnya disiksa model karana gitulah Kangjeng Nabi Saleh nyarita diabadikeun dina Al-Qur'an sehingga urang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Saleh barang ngadenge caritaan Kangjeng Nabi Saleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Saleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Saleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Saleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargolnya nama keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyao coba kos kumaha siksa mah barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doa gua ada sing jeleger deui sakumaha tadi teh buak pada jang sorangan doa sebab nyana bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatengana teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh jaing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di handap berapa tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekah nyana ngadenge bahwa ieu dua negara disiksa hiji di Arab Padain nomor kedua Padain Saleh nomor kedua di Yordania
nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon ge urang mah sok make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang inget kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa aing geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jore nya beke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti di tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae kuari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang memajikan ka dia sia ku aing dipandian gari-gari benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian ku urang diuyap geus pupukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulum wah iya kan kumaha ieu mah bukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat panpak iya berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe dibameulikeun urang parfum nu bagus atuh naon gitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kelina ge dek geulis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta di caian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baruleut teh datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna teas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pake badut cincin eta lamun kuari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh eta baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tunu urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran aya tidak ekrobas ya ngan rada deres bae kuari rada aya luis ya ieu bae digosokan ge rada aya luis jadi maksudna aing mah mamawasiat teh teu disaha-saha
kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke undangan aing babaturan aing ngomong aya teh saha saha deui eta pemajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah ih saya rada luis bari mah tetep urang nunggu sangat tuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede hajur rada pendek geus aing meuli kunaon bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh halus nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararaeh kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya mulai wor wah naon ieu cek nyana ieu mulai goyang-goyang ih kieu mun jadi goyang kieu naon ieu meureun siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing julegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu mentek Kangjeng Nabi wakitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh Kangjeng Nabi memehna dongeng tah ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kadua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya anu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi stop handapeun tangkal korma etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh cek cenah hadena cenah urang ieu henteu aplen dinya mun didinya aplen bakal disiksa deui bae mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gusti sia kena siksa ka jeung kumaha di dinya ulah urang ka ditu lelembangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulang ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyeun tsunami sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah wah disemprotkeun taeh kena tsunami nya nang Allah babah kawasa nyeun tsunami tina susu ya Allah ya Rabbi selesai Gusti Allah ngabebrah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam di Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ieu kaum Kanjeng Nabi Lut jadi masih kene Yordan kene ngan jauh ari nu tadi mah Petra kebelah ditu wetan
urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li bashari hadza lan ora tetep kadue ki bashar hadza ikila bashar sohbatu para rewangan ma Rasulillah sumertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah kana satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubudha ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahirun ala utai ki basyar iku kan cilik boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajula suin iku wong lanang kang lain taus tutup wa kau ya qaul qala nudawa wa tazabainu dawa kana khatimatu suin ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatunai kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magawi ngali opanam satune basar bahai ku nyemelewa basar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas bola maka ngucap ya ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlan ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basar istajaballahu ta'ala maka badanan sepuluh ta'ala doa alihin ing doa sidina ali fihi ing dalam basar wa kanat lahu akbaru sunlana ikut tetap gadue basar pepirang caritaan kang ala pijani bi alin dalam rasulullah wa sahabilan pirang sahabat ali radhiyallahu anhu muga nilar bener sapa saking gabe qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basar saghira ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira aklahuma ingakale ya kana taqifu kang anda ya iku kandak ya bermasuk dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran alati tahijukan ngahudang-hudang ya asyar al-ahsan ing pirang-pirang kapriatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia diritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yathbut cana li Basyar hadza suhbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa basarun sugir nya nama letik bari gaya ditunya di Suriah Bashar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara atuh penuh kunaon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki, India, eta ngaranna negara kuno. Urang makan negara orang anyar, termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula, boga sejarah di negara teh pohara. Ya, jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat ngana mah. Golu cek ulama
Bashar di akhir umurna pikun jeung nama jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimah su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa azhib aqlahu. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali, fastajaballahu ta'ala du'aan alafi, doa alin fi, ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah. Kana tahu akhbar sufi jadi Ali wa sahab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokona mah geus walah wah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah sia teh pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana hade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kan teu bagus. Dewakeun mal kebal ge jadi sampah masyarakat. Asana kurang pati teleb mun ngadenge masyarakat, limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Ki Dahyah mencit dua anak Ubaidillah, tidinya indungna langsung sok. Bakidat umuhuma aklahuma sok. Kana takifu fil musim nyana sok nangtung di musim haji. Suku sokna eta sok. Jadi mun cara urang mah sok eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan. Sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok. Eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan. Itu sotrais. Tah geus sarua ieu sok kana ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis. Mana nyanyianana ke minggu hari di pandian dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiringkeunana tilu macem yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan tilu macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil begitu datang ka kuburan asupkeun ka jero dibuka beungeut urang
buka tempelkeun cenah pipina ka taneuh tempelkeun talina kumpulkeun jang Haji Pendi jang nalian karung moal laku datang ka kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mengaji wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol Masya Allah geus tere paeh teh nyaho kene bae di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya Karim teh nyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri kueri TMI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kuari terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur paeh kubur buka tempelkeun ka taneuh wih cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka Masya Allah periwitna asupkeun dek meriwitan malaikat jana ya Allah Masya Allah iya teh pengurus negara mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paehnyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu bae ya Allah ya Karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha sih ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nu kuari di mama-mama di buya-buya paeh bawa ku muridna ka kuburan kiblatkeun buka pipina dina ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta man nyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburanana nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya depan ya mangga alhamdulillah kecuali Pak Masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ka Cilongok ya Allah aju ngajina yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ka Cilongok Ola Ramlan kemudian ini nama lain ya si Gusman seperti naon
Iya si Gusman. Kemudian jadi orang Bandung. Geus buku hati Gus Endang, balad hati Gus. Wah, artis lo Bandung ngaraji ka Cilowok ngan. Ngahaja ku kula teu meunang keluar. Atuh si ieu bahaya. Artis di jero we guys. Loba artis ngaraji ya Allah ya Rabb. Nyana nanyakeun, "Cenah aya sih?" Ieu tuh naon hubunganna jeung sia? Atunya namanya anak sih masih ya kan itu. Nyana mah pan haju yang dipoto bareng pan. Waduh, emang geus kolot ge nyong-nyong. Diamankeun ku kula bangsa artis ulah geus kabar bae. Nah, setenar Ibu Heti Kosendang, Ola Ramlan, Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain. Pae asupkeun ka kuburan, buka nu kuari dipoles, cek Ibu Heti moles na bage teu mah sajam. Ibu Heti bebeja ka kula. Tukang polesna anakna. Olah Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Wow, jada mah rapi. Eta lamun ngaji ka Cilongok, dayangna be 4 dayangna. Dayangna 4. Anu nuduhkeun jalan, nu niupan jalan. Kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu. Nu mantak ngaraji naon? Nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu. Ieu nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu. Jadi boga kegiatan-kegiatan. Cek kula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula. Sia telaku ge. Ya Allah ya Rabb. Orenganan artis teh loba kegiatan. Lamun kula daek diondang ku artis-artis teh ambalaya loba nganten teh ceuk kula teh. Kula wakil. Mau enggak saya wakilin sama siapa? Sama Bapak Haji Pendi. Yo enggak mau. Sampai kiamat saya enggak mau cenah. Nah ieu keur carita kajeun teh kahirupan nyana. Emang nyana mah kahirupanna kos kitu, deuk kiih bae dianteur. Dianteur ka jero eta si kumaha di jerona. Masa kiih dianteur ka jero? Aju sia yang nganter ye. Aduh payah ya mah. Giliran artis BKW saya yang nganter. Ya Allah kumaha geus payahna banyak. Nah, lamun tadi abri paeh kubur, komandan cina komandan ge kubur, mun ieu polisi paeh kubur, ieu kiai paeh mama buya kubur, ieu mah negarawan, bupati, gubernur, presiden kubur, masya Allah, buka ieu na. Kuari orang beda-beda pakaian, kiai make jubah, polisi make pakaian kebesaran polisi, besi pahili jeung masyarakat. Abri make pakaian kebesaran bagus, besi pahili. Atuh bang, anu make baju ieu bagus itu lain da sieu make baju kos kieu. Nandakeun nyana bang bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang. Kuari beda-beda pakaian anak. Isuk akur. Pakaian anak akur nu dikaput gunting ieu mah jang komandan kajen jang komandan ge gunting bae teu kudu dikaput teu kudu ieu mah cenah jang buya sarua bae ieu mah cenah jang kapolri komo kapolri hiji bae cenah ieu mah artis komo artis cenah ieu mah jang masyarakat urang talaga komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus. Dibungkus da akur teu nyaho eta balok 1 bintang 1 mungkin eta teh bintang 3 mungkin bintang 7 kelenger sia. Nah sahabat ya Karim bungkus na akur bae masyaallah. Naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal kapten letnan apakah buya kiai mama. Apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia
Apakah ia orang kaya? Tetep bae nu dibanggakeun. Paeh bungkus akun. Ya Allah ya Rabb. Ketika dibawa ke masjid, disolat, usalli ala hadhil janazah, usalli ala hadzal mayit. Allah ngadenge eta urang di jero. Sebab ketika orang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji, lapisan kedua, ketika lapisan katilu roh orang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya set dibungkus ku lapisan katilu cak amil nu kencang set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi banu kencang besi hudang deui ya Allah ya Rabb si ieu teh si kaya si ieu teh kapten ieu teh jenderal ieu teh letnan ieu teh artis ieu teh aktor ieu teh kiai ieu teh ustad ieu masyarakat teu nyaho pocongkeun aya di jero ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge disolateun ngadenge roh urang aya di dinya ngan tengah hiji bawa ke kuburan dibawa ngajerit urang di dinya aduh aing bakal ditaringgalkeun bawa ke kuburan nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul set lantaran urang geus terbiasa ti hareup oh masalah sebab urang teu biasa ti arah kidul teh ngagulusur kitu set sirah heula tah kuari mah urang sok biasa di hareup sebab ditampa ku kabehan mun ngagulusur gitu pernah terjadi cek ulah di hareup bae jam maitna gede entu cek kiai teh kudu di kidul bae lantarannya nama kiai ne kolot geus kajeut teu katahan kudu dihandap atuh borosot bae ka ditu sak aing ge eta kiai kolot isineun geus ka kula ayo sia cek kula ge dihareup maksudna maitna gede moal katahan atuh pan gede digolosor isunah cek cenah teh tina kitabna ge atuh aing ge maca kitab cak hate tapi manya urang debat di luhur kuburan ayo geus antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak mayitna gede teu katahan untung harita katahan sirahan ieu mah was moal katahan cek aing ge kula geus kieu bae asanai nyana nu ngahareupan tu kidul ka dieu teu katahan nu dihandap anakna pan kuru hayeus sia ya terus rot ka handap tuh kiai isideun ya sedekah kula heula cenah mangke mah kumaha kiai bae ka kula ye makana ukur atuh jeung kanyaho aya deui nguburkeun harita kudu di belah dieu bae di kidul sedengkeun pagar da belah dina pagar cek ulah lah di hareup bae kiai jaya pagar teu bisa cek cenah pagar ge maning pagarna bae cenah ieu urang ngalah sunahna ieu atuh rusak ieu pagar eta nguburkeun di ditu di pasir lain pasir belah deket pasir kana negara deket pasir teh tah hiji deui tah negara Irurahyono teh naon bunder ih sia mah bodoh nyawa nu dihareup heran aing mah di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pagar cak kiai du kolot di dieu bae cenah kiai kajian pagerna ka dinya beuh mah gading tangkal kadongdong baheula teh cabut ku sia kiai gitu kulantaran kula bala nemah bae mangga bae bener bae mait tidinya tatoel ku pager mangkana pagerna kawat baheula teh atuh soek nah cek ulah kiai bogan kiai nu nitah pangaputkeun tah atuh kiai teh macam-macam aja kula mah babarina bae sih babarina bae kumaha nah iyalah pengalaman nguburkeun afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede berat
malah katahan. Kadenge tak kurang. Ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ke jero kadenge. Masya Allah, urang bakal seperti itu. Urang bakal seperti itu. Asupkeun kiblatkeun. Buka heula, buka. Urang kadenge, urang aya di dinya. Masya Allah kan. Terus ditempelkeun. Gelungna teu berdaya urang. Langsung digelungan, tas dibacaan inna anzalna. Mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai hiji gelung 7. Sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang. Gegeluna ta eta teh bakal hudang ngajawab. Masya Allah teh eta paedahna gede. Paedahna inna anzalna. Terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek enggak jerit. Pak beres. Tok samak. Ayo buru di sorangan di jero. Masya Allah sorangan di jero. Langsung beres talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cek Imam Subki begitu nunalkin datang tadinya hudang mayit jero nyekel tadi. Oh mau taing pae kadenge urang di jero nunalkin di luhu padahal geus kahalangan ku tanah. Beda alam nyana alam barzah, urang alam mulki alam dunia. Tapi ketika nunalkin kadenge ku urang dinya. Lamun teu percaya paeh ge. Paeh ku kula ditalkin ge. Talah kahebatan alam barzah. Alam barzah mah kan di laut, di darat, dikubur. Alam katutupan ngaranna alam barzah. Mungkin kuburan teh di beteng buaya, di beteng maung, di beteng orai, di handap, di laut dan lain sebagainya alam barzah. Tah nyana ngadengekeun. Ya Haji Supendi. Nyana kikia kulan. Udhkurillah alladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyana nyekelan ieu oh aing teh paeh ngadengekeun mayit di jero. Annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabahu haqqun. Teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren. Nunalkin bahasa Arab urang ngarti di jero. Bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun. Wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq. Al-ala fi atbaqis sara wa baina asyakiril mauta wa idza ja'akal malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yufzi'aka wala yurhibak. Ulah kaget, ulah sieun. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah, makhluk Allah. Urang dibere beja, tenang kan? Ya Allah, ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje. Persib ngaulahkeun talqin. Persis. Oh, Persis. Aing teu meunang salah. Ya Allah. Oh masalah nyana urang mah berkeyakinan talqin kan nyana mah cenah teu percaya atuh lulus kaji teu masalah urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin. Da wa idza sa'alakal malakan
man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai dibejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bae jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame orang di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata orang rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat oh kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah ya ari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud jak ieu karim ari ieu abdi duha ari ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah karim ari ieu sa abdi maca sholawat di hiji naon kareng ngadaratan di jero kubur urang tenang masyaallah pas aji pengen dimaot ari ieu sa nu hideung amat ieu bohong ya Allah ya ari ieu mah nipu dagang karung cenah dek dibere nu bagus dibere nu dodep araya kabeh Gusti Allah ternyata orenganan sakumaha tadi yatsba'ul mayit salasah ahluhu ahli nama balik ka imah wa maluhu harta balik ka imah ternyata nu milu ka jero kubur wa amaluhu amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'ats datang ka masyar timbang amal ngejebat di jembatan Shiratal Mustaqim amal nu eta milu bae terus Gusti lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur duha urang ngaji urang babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang indah di jero kubur teh cek Imam Ghazali ternyata rame orang dibaturan ku amal bagus urang lamun nu bagus lamun nu jore sia saha kayak saha saya jore amat balak genep teh ya Allah ya Rabbi anas geunah sabarahan teh untung teh di jero kubur ngabaturan urang sia ieu kita tuh ka ditu aing sieun ka malaikat teu bisa sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan bo ditundun di luhur lamari mah gading balak genep ya Allah ai sia ieu saya bau amat kula catur ya Allah mah gading polisi marahin catur bae eta hayu sia babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ye si cak aji pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih cak urang dieu mah lain jore joben di mah di saya ye sok ngono sok di aku bae saha heula saha sia nya jorenya bau apan Mang Haji teh keur malam minggu nyedakeun si Mbak anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tah ieu lah araraya kabeh di jero kubur Masya Allah karim bayangkeun ku urang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu karumaha ieu bayangkeun sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu nu ku urang kuari keur di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna ku urang dicacag tembak tojos pedang roh nama keur aya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu mujahid fisabilillah anu rohna
pakai ngaluhurkeun agama Allah. Cek jelema kabita amat hayang amat kena kos karari itu mal bisa geushan kuari mah alam nage alam akhirat. Kuari nyeri, kuari kadeuleuhina dicacag Sidina Hamzah, mah Sidina Hamzah dicacag-cacag. Panggulana di akhirat, bendera dicekel ku Sidina Hamzah. Yuk urang lamun ke Mekah di Uhud. Jadinya kan orang zarah. Assalamualaikum ya ahla Uhud. Sidina Hamzah. Anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng. Masyaallah. Lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah, tertembak, terpanah, kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya, kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah. Masyaallah. Tah nyeri. Mana deui anu syahid? Nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal, brek ka handap, nyeri ka deuleu syahid. Asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ulah si siang-siang maling saya syahid teh budak cenah. Kunaon tabrakan nya nasi encek, nya encek syahid. Syahid tah mah. Luka beuleuh, nyeri ka deureuna. Nyadakeun seuseurian ku ari. Ya Allah ya Rabb, nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid. Urang pasti mah ngadoa ka Allah. Hayang amat ka beuleuh. Hayang amat dicaci, hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Syahid awewe ngalahir, kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid. Lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga. Nuti kelekep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loba. Nah, nu mandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha. Masyaallah, oh masalah geus aya ti qodona. Syahid kula. Nikmat secara zahir menyeri. Secara batin masya. Seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah ka embeu bakalna. Kula ngambe seungit teh hiji di makom Siti Khadijah. Seungit luar biasa. Eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram, dikubur, kemudian diuntit ku mobil. Ternyata teu kalacak. Wallahu alam di mana kuburanna? Lewat makla asup ka dinya. Zarah ka Siti Khadijah. Aneh na ya aneh saat eta teh askar nu biasa galak teh jauh teu kadeuleuan ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji urang macan nu haram haji iman teu aman bae horeng merendeuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu. Nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jungan jamaah sejen seungit pohara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil seungit tuh seungit di mananya sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian eta emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut. Aya angin. Eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Angin sot gede, masyaallah. Duaan jeung besan ti Bandung. Oh, barang tek aya hadir berarti. Geus beres teh zarah. Turun di gunung. Nanya, "Mah aja tadi deuleu angin. Angin di mana sih?" Tadi di hareup teh sakitu. Emang aya angin? Ya. Masya Allah, mah aja neuleuh teu angin sakitu gedena muter. Henteu. Ya mah teu daek neuleuh mah heran. Ambean teu ka ambeun nya mah. Angin teu neuleuh. Sieun ditanya ada Jamilu nya neuleuh angin. Emang aya angin? Ngan nya mah tah rada ngabohong saya teh. Aya ceknya nyawa aya euas we mah. Jadi tukang geus ieu jeung isi pasti di sia teu neuleuh bae. Ribut nya duaan. Emang anak buah teh kos kari itu lucu.
gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeul sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal ziarah ka guru kula di Garut set aya de angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres ziarah nah gade kayaknya maju tadi aya nyendela angin emang aya angin wah cek kula ieu mah hijab dong gede jasa meureun karung malulunya tedek deuleu tedek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan masyaallah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah aku nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah urang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos namun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk oh masalah geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kasep tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput cenah mah nah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos teka bae sia teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah salat Ramadan puasa nisab zakat nisab haji munggah haji urang aya tahajud jang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki geus sakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nonggeng atuh leuwih ti tahajud eta bae geus kos kitu awewe mah sal isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu kula eta geus sakitu bae geus salaki ngeunah ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji ka tadi mah teu nyaho oh lamun keur ti gongora mah aing senang ieu kos kieu boh ieu awak aing datang ka kuru mikiran sia aing kuari mah aing atuh bakal lintuh ye moal kebal deui cak pamajikanna kak bisi kurang laden bisi kawin deui bener tah sia bener ikhlas pokoknya kawak kakak kawin deui kayak kula balik kayak mah bapak kula sia nanaonan nah iyalah aturan ibadah awewe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah nyapuan ge ibadah ngumbah piring ge ibadah mang masakeun salaki ge ibadah salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana kakak besi tahajud kurang kopi tah kopi tah
kukula disadek ulang amis gula tah ieu nah besi endeu kayang kopi susu tah ieu kukula disadiakeun besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun masyaallah kan ngeunaheun da salaki teh tas tahajud ngopi